sia meni rajin eta mandian motor we. Ih, nyaho atuh heng. Kodok euy. Nah sia ka mana kitu we? Geus ngamandian motor geuning. Ulin dong. Tak di mandian ge aing ulin heng. Cewek dong. Lah, dia jika nu payu wae ra we. Jih, enggak payu heng. Caran maneh jomblo wae. Ih, cungur teh kalah ngece. Dari maneh? Ada ka mana heng? Nu bener rek. Lah aing geus ngahaja we nempokeun maneh umpah motor. Cungur. Aing mah mesin teu di mandoran ge bisa ieu heng. Geus ideng aing mah. Ih, sia mah we pan ieu bisi teu beres sih motorna. Pan ku aing ge dipeunteun. Lah, cungur. Dipunten sagala dari ke sekolah heng. Lah sia mah we hayu wae di lapan eta motor geus sarang kitu. Aluk mata lapanna beungeut sama meni kucel kitu. Jijik. Sekolah ngecek ka aing. Pan heueuh pan eta motor meni herang kitu. Ari beungeut burik. Koplok teh sia kelas ngecek ka aing boy. Pan heueuh kenyataan we. Ya ah ngecek ka aing. Baik, Main udah orek. maneh di dinya. Lah aing biasa ieu mah. Ngelikan gedang tuh. Oh, Heeh. aing hayang euy. Ngalah tuh. Lajang naon kitu heng, pan ieu bidang we aratah kene heng. Aing butuh sia mah wek. Jang eta nyin manisan. Nah ieu gedang sahanya. Aing jual we kitu ka si heng. Ah, lumayan jadi duit ieu mah. Sok lah ku aing jual. Mana butuhna sabaraha? Lah tuh ieu mah cong duitan we kabeh wek. Kalah heng. Lah, kok wae lah 250. Bae jeung takal lagi aing mah heng. Borong sok tah. Bener ya teh wek 250 kabeh. Oh bener bae tah jeung tangkalna aing mah heng jual lah. Heueuh da pada rada leubeut ning wanita teh. Heeh, kok wae. Dia tuh duitna ya wek. Tar, pas pisan sakitu. Oh, nuhun Nah. atuh. Sok wae dia lamanya. Yang rusuh dah ya. Angkat. Lumayan aing nang duit ya. Padang gedang. Yang gedang nu sahanya eta. Kan main penting mah aing nang duit dah. Ah, ieu mah aing atuh heueuh jadi dagang manisan teh lah. Keur mah leubeut pisan deui gedangna teh. Naon naon siang lo gedang aing. Naon ieu mah aing nang meuli teh si rawek. Bieu pisan meulina ge. Anu sirawai kumaha ieu mah tanggal gedang aing kehet. Lah sia mah nipu meureun. Pan aing nang meuli bieu pisan 250 tah deuleu jeung tangkalna. Rek mana sih mah oeng nu katipu ku sirawek anjing iman nu aing tangkalna ogenan. Nah, heueuh kitu mah aing nu katipu ieu mah. Oh, mana sirawek na ieu na? Teu nyaho tadi makan itu tuh. Jangan anjing susul bawa ka dieu ya. Heueuh ku aing susul heula. Oh, ku aing cuman dieu. Coeng menang we kok aing katipu. Lumayan nih jeung meuli kopi udud. Aduh. Ieu mah berkah ieu mah. Duit. Kadiokeun eta duit aing. Hah? Nah, geuning kumaha nipu geuning ngajual Nipu gedang teh. nipu kumaha pan itu geus meuli gedang mah nih. Nah, pan itu gedang lagi nu si Mamat cenah aing. Tadi kalah ketepuhan naik di alat teh. Anjing. Si aing apalun deui. Aing apa sih apa? Aing teu percaya nih si Mamat. Ya bisi teu percaya mah, tempoke ditu. Sama gedang aing. Aja zaman lagi. Ya gerayap. Teu percaya aing mah. Mana si Mamat? Ya berawek nu si Mamat ieu mah. Mana aing teu percaya lah si Mamat. Heueuh tadi mah aya di dieu keur. Nangtung. Mana si Mamat? Nah, ka mana ya jal mana? Itu Tadi mah di dieu tah. Aing keur ngarajokan gedang teh. si Mamat nipu. Mana si Mamat lagi Pan tadi mah aya aslina sia mah. Tuh yang apal aing ka dieu keun. Mun tadi geus dibeli ku mana gedang lagi. Jig awal gedang. Anjing kita tuntut nama aing dagang teh tulus ieu mah duit eueuh. Goblok teh.